katepang deui sareng abi dina acara riweuhan unggal dinten. Bari mah ieu teh buah teh asa atah keneh. Nah ayeuna geus ngajendol hiji nu asak. Uang paheula-heula jeung lalainya da ari geus kapiheulaan ku lalai mah kalage moal kabagian. Tah ayeuna mah uang jiwir wae ka saung deui. Adatna ari nu loba dosa mah sagala ge sok dikakarain. Dodolo teu kungsi lila hayu we cong digarap. Tah barudak ieu teh namina teh waluh tere. Kunaon cenah dina mian waluh tere? Ada unghun jadina ge dina tangkal gedak kusabab indung bapana teh kakawinan deui. Janten we buahna teh sisirangan kusabab teu aya rencangna nya si waluh teh. Ayeuna mah hayu cong kokoreh deui ka kebon. Uang neangan sampu keong heula. Da biasana mah sok aya dina tempat kieu. Nya abi teh tita tadi kurah koreh teu mendakan wae. Teu lami teh aya urang teh nyumputnya dina tumpukan keong. Biasana mah ieu teh sok seueur pisan di dieu teh. Duka panon abi nu kirang awas. Tah barudak zaman kiwari mah moal apal ieu teh naon. Nya eta teh ieu teh nu namina sampu keong. Karaosna teh ieu teh sok amis we lamun diasakan teh. Hayu urang abrukeun heula waluhna. Da unghun ari hirup di kampung mah kieu ye. Bade barang asakan ge da meuni kudu mirun heula seuneu. Repot. Encan masuk beuri kana panon haseupna teh. Bari wawadahanna teh meuni hararideung sadaya. Urang panci anu ditagogkeun kana hawu. Majana mah kuliang irung ge sok meuni hideung. Entong loba carita ayeuna mah. Da kusabab geus asak teh urang nongkrong heula bari nyanet di sisi sawah. Geus teu aya we budak teh kasopan santunan ieu teh. Nah barang tuang ge meuni cenah bari nangtung. Kadenya peupeujeuh yang ditiru ieu mah.